Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Ade Kosasi di kelas 12 IPS 2 bade macakeun sajak nu judulna nyaeta Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panona beureum Siti Saga leungeunna seukeut lalancip gobang niplasan badan palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkep ku mendung Jante raja alam peteng. Matak aji panarawangan manjing kaliang sosoroting sinar. Jaruji besi pak gede milang kuramona ngagisik hayang sidik. Jante mencrong mantri polisi ngabokong jamat tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya kaluar di penjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawa. Margi sakitu anu tiasa ku abdi dilugikeun kirang langkungna neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.